Para wargi kaum dangu nuju ngadangukeun dongeng nuju duna Rusia Curug Cikidang. Ieu dongeng karangan Ki Leuksa dina bagian ke-57 para wargi, mangga nyangakeun bae. Dongeng enteng pangbobrahmana. Mugi-mugi tiasa katampi kalayan kabingahan. Ieu dongeng para mitra kasanggakeun etang-etang hiburan ka wargi-wargi Mangjaya di mana welinggihna. Mugi-mugi dongeng-dongeng nu kasanggakeun ti Mangjaya Official tiasa katampi kalayan kabingahan. Atuh salajengna para mitra sadaya dongeng nu judulna Rusia Curug Cikidang karangan Ki Leuksa dina bagian ke-57 urang lajengkeun deui. Atur nuhun keur paresno subscribe sareng locengna. Nu sering ngabagikeun acara ieu oge para mitra nu paresno like-na, nu sering komentar Mangjaya ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mangga nyangakeun mugi-mugi dongeng tiasa katampi kalayan kabingahan. Rusia Curug Cikidang karangan Ki Leuksa dina bagian ke-57. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang bagian ke-57. Para wargi anu mulia, ai carios Rusia Curug Cikidang naon para wargi sakedap deui tamat. Namung ieu jejer carios diteraskeun kana ngadu pelet. Namung ku Mangjaya bade disebatkeun Rusia Curug Cikidang we saterasna nya para mitra. Engke mah dina seri ngadu pelet sami keneh terasna ti dieu para wargi. Janten ku Mangjaya moal dikawitan nomor 1 deui sanes langsung we Rusia Curug Cikidang 5758 teras duwi katamat kitu para mitra. Mangga urang lajengkeun deui hanca ieu dongeng etang-etang hiburan pangbeberahmana. Sakumaha nu kauninga harita teh nyinining parantos mulang deui ka lebur diakalan ku Aki Antri sapara kanca. Ku jasana Aki Antri para mitra nenining dugi ka tiasa salamet deui. Kumaha atuh urusan saemara teh? Tah ieu nu janten urusanna para mitra. Urusan Bah Jilun, urusan ading sareng sajabina masih mebeut meulit para wargi. Mangga kura terasna kumaha terasna ieu dongeng, urang sami-sami Bandungan. Sareng kumaha siluman rarang kancana, naha parantos anjeunna teh hartosna mah leungit anu pitu acan. Mangga urang sami-sami Bandungan. Carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang bagian ke-57. Ieu dongeng karya Ki Leuksa. Dina ngoning Aki Antri ngadongengkeun sagarupi lalampahan nalika ka tempat siluman tea sarerea ceruk cerak para wargi. Sabada Aki Antri cumarios Pak RT tuluy nyarita. Kahartos tu ayeuna mah muga-muga we ulah aya deui kajadian nu atak reuwas ki. Sababaraja siluman rarang kancana teh geus eleh ku Aki. Pak RT bari marah mai. Hatena ngarasa bunga. Nya kitu harapan Aki oge ngan kade masing waspada. Sabab siluman teh hese dipaehanana lain bagian manusia. Raja siluman rarang kancana teh teu ancur, teu ruksak ngan manehna eleh. Jadi isuk page toge bisa we nagara da ngadeg deui. Kade masing hati-hati lamun ulin ka palebah dinya. Sakitu we amanat Aki mah jeung deui kade ulah sok babari ngalamun. Bisi ngalaman jiga nyinining kaasupan pangaruh siluman dina kaayaan ngalamun. Tah kitu pangajaran keur urang teh, cek Aki Antri ngajelaskeun pok teh Bah Jilun nempas. Mohon ki kahartos pisan da teh. Nanging sawios da ieu mah nyinining parantos salamet. Kumaha perkawis saemara nah masih keneh lumaku atawa henteu? Abah mah hariwang ye. Gerer sarerea seuri. Aki Antri nyerengeh ari ngadangu kitu mah. Sedeng nyinining rungah ringeuh lantaran teu ngartieun manehna kacida heran. Tapi teu wani nanya cicing we ngabandungan. Oh, eta mah kudu ka mangkurip atuh nanyana. Da Aki mah teu nyaho ngan Bah Jilun kudu ngarti. Aki mah nulungan nyinining teh teu karana aya pamanangan, teu aya nu dipiharep. Apa nu ditulungan ku Aki oge? Lain sorangan, abah jeung jang ading ge pan ditulungan ku Aki teh. Jadi perkara nyinining mah moal pipilueun abah teh kope keur nu ngarora. Moal babarenjen Aki mah sabab rumah geus kolot tereh pae geus cueut ka hareup. Geus Desember umur ge. Jawab Aki Antri. Nya nuhun atuh ki.
Nuhun pisan ari kitu mah teh nya abah rek nanya ka Mang Kurip. Na kumaha ngeunaan sayembara teh? Saha nu meunang sabab si ading milu ka nagara siluman. Pan abah mah henteu. Ceuk Bah Jilun ka Mang Kurip. Nu araya marlong bari seuri nu liar ear maroyokan ka Bah Jilun. Tapi Bah Jilun mah tenang wae. Ih, ari abah. Bat alah batan budak ngora. Kieu bah kuring mah moal nguruskeun deui nu kitu. Sayembara teh kapaksa gagal lantaran taya nu meunang. Da indit ka nagara siluman ge panjeung kuring, jang ading teh teu kasebut meunang dengan ukur nganteur. Kitu ge diajak ku Aki Antri nu butuheun tanaga. Atuh abah teu meunang deui kitu Aki Antri. Sabab Aki mah tujuanna lain sayembara. Jadi putusan teh anak kuring mah tetep can aya nu nyangking. Lain nu abah, lain nu jang ading, lain nu sasaha. Masih keneh lagas, bebas ka mana meuni oge. Ngan yakin moal dibikeun ari ka siluman mah. Leuwih hade perang deui we jeung kuring tah kitu ngeunaan Nining teh bah. Ceuk Mang Kurip bari pepetah. Karena nu aya di dinya keprok bari seuri Bah Jilun meni ngagak-gak bakat ku bunga panuju kana omongan Mang Kurip. Syukur Mang Kurip aya keneh waktu keur ngakalanana. Keunah rek balap jeung si ading apa? Ngadu naon ge ieu mah ading? Sayembara gagal euy. Tinggal urang berjuang ya. Bah Jilun bari seuri. Rek mikir heula we kuring mah bah moal waka nguruskeun anu kitu, salamet ge untung. Nining bisa balik deui ka lebur, untung. Jawab ading kalem manehna mah teu loba carita. Atuh panujueun pisan sararea oge sedengkeun Nining ayeuna mah geus ngarti. Kana naon-naon jadi bahan catur manehna ukur mesem teu milu ngomong. Nya bener ujang. Geus wae mah sosobadan antara urang teh tetep pageuh. Ulah kagoda kudu teu puguh, Nining anak mang salamet Rusiah Curug Cikidang geus kaguar. Ayeuna mah urang syukuran we kanu Maha Kawasa. Anu geus maparin kasalamatan jeung kabagjaan ka urang sararea. Sakitu we pokona mah nya kinya, ceuk Mang Kurip bari ngareret ka Aki Antri. Nu teu boleh imut nanakeun sugemamana. Tah bener kitu ujang. Geus wae sama urang-urang syukuran. Ari sabab Nining geus salamet. Geus aya deui dina lingkungan urang. Pek wae urusan nu ngora mah palikiran Gunung Arora. Aki mah moal pipilueun. Engke ge bakal aya deui jalan-jalana keur ngalalakon. Nu penting mah ayeuna mah geus hasil nulungan Nining bari ngaguar Rusiah Curug Cikidang. Saur Aki Antri mungkas kateranganana. Sararea panuju pisan kabeh ngarasa bunga. Lantaran nu jadi pikiran teh geus sirna, Nining geus salamet sarta riung mungpulung deui jeung kolotna. Ti harita Curug Cikidang taranemongan deui lelewa, taranemongkeun deui lelewa nu pikasieun. Ayem tentrem matak betah teu aya nu matak paur lantaran Rusiah na geus kaguar. Raja siluman nu ngageugeuh di dinya geus talu ka Aki Antri teu wani deui ngaganggu. Perkara dua eman siluman nuturkeun ka Nining muga-muga kahareup bisa kaguar dina lalampahan Bah Jilun anu sejenna. Lantaran sabada Nining bebas tina genggeman siluman, Bah Jilun beuki panasaran bae. Hayang laksana ngahiji laki rabi jeung Nining. Hayang laksana ngahiji rabi jeung Nining. Sedengkeun para mitra ading oge teu eleh banget cita-citana komo da geus ngaluarkeun pangorbanan nu cukup keur ngabelaan Nining. Sanggeus nanggap lalakon Aki Antri lalampahan nulungan Nining terus sarerea ngobrol ngaler ngidul. Malah sagala dicaritakeun ngan ayeuna mah dibarengan ku sukaseuri gogonyakan. Kitu deui Mang Kurip sakulawarga kacida pisan bungahna geus bisa riung mungpulung jeung nu jadi anak. Curug Cikidang para mitra sabada kaguar Rusiahna ku Aki Antri. Ti harita tara kadenge deui sora gamelan. Kaayaan sepi jempling jiga biasa nu kadenge iwati seahna sora cai nu nyurug. Ngaguruh semu handaruan mata keung jeung ketir. Tapi oge mata kuaas caina dina leuwih tetep ngaburial. Budahna bodas pating gurilap mun pareng katojo layung robah rupa. Jadi beureum semu koneng lir emas sinangling. Dina kaayaan kitu manuk-manuk pating keleper luhureun aleuwi, nyamran rametuk anu pating anu rabeng haliberan. Sedengkeun di sagigireun leuwi sok gandeng sora tongeret, kawas nu ngahaja hayang ngaduan, ngaguruhna sora curug. Siluman Curug Cikidang nu kungsi ngaganggu ka kulawarga Mang Kurip. Ti harita tara kadenge deui kumalayang ka pilemburan. Semua ngaganggu ka urang manusia, ngan manusia ge ulah kumawani ngaganggu ka palebah dinya. Sabab siluman Cikidang ngarasa teu aman cenah. Harita ku Aki Antri disanggupan malah kulawarga Mang Kurip oge milu nyaksian. Ari Nining sabada bebas tina genggeman siluman Cikidang anu ngajirim jiga Arjuna.
Manehna waras sabihara-bihari, ajejeg deui pipikiranana, rasa jeung pikira jiga sasari. Ingetan sakumaha mistina, ka indung jeung ka bapa katut ka tatangga geus jiga bareto deui. Malah sok daek ubrang abring jeung babaturanana. Mun lalajo milu lalajo bareng, mun ulin milu ulin bareng, tara misahkeun maneh tinu loba. Puguh hal ieu teh ngagumirakeun keur indung bapana, ngabungahkeun ka kolot-kolot nu sejen. Matak gede harapan keur para jajaka anu aya di eta lembur, malah duda ge maridang deui cenah para mitra. Tapi kaayaan nyinining kitu teh pikeun Bah Jilun mah kacida matak hareudangna. Matak hariwang jeung lalawang lantaran impian manehna teu laksana. Teu hasil metik malati nu pikaresepeun. Teu laksana ngalah kembang anu geus ngagembang hatena. Hal ieu teh jadi pikiran beurang peuting, jadi bahan lamunan unggal waktu. Bah Jilun gawena ngalamun mikiran nyinining. Hayang laksana kapiduriat, hayang ngahiji laki rabi, sakumaha ceuk cita-citana bareto. Tapi sakabeh lamunan jeung kahayang teu laksana, cita-cita teu kahontal, lir ibarat mikahayang bentang, ngan ukur bisa nyawang neuteup kiceupna bentang. Kocapkeun dina hiji mangsa harita kabeneran pasosore tur tah hade poena. Wanci sariak layung di pilemuran barudak keur meujeuhna rame arulin pating tirilik lalumpatan di buruan. Mojang jeung lanjang pating rariung jiga nu galumbira naker. Ngarobrol silih tempas sempal guyon gogonyakan estu mata kersep jeung mata kabita. Dina kaayaan kitu Bah Jilun ngalange diuk sorangan dina Bang Barung. Panon molohok melong kaburuan nyerangkeun barudak nu keur arulin. Siga nu gumbira pisan ari Bah Jilun kabitaeun. Teh lah aing teh mending keneh jadi budak. Mending ora deui, mending bujang deui, saba bisa bebas abring-abringan mata kresep. Bisa ngobrol ngariung di buruan jeung pada mojang. Bisa midang milih mojang. Ari aing teu daek payung ngajentul we dina Bang Barung. Duda ge duda kalamero na beureun aing teh. Geuningan-ningang di sial we, duh nyini. Teu nyana geuning nyai teh bet kitu. Nampi ka abah nu sakieu ganangna. Nah naon kurangna abah, sawah lega, tegal ngampar, muning rayap me loba. Tapi nah nyai beteu daek. Tete lah ieu masalah milik aing nu goreng sisit. Teu hasil meunangkeun nyinining basa dipaling ku siluman. Da cacak mun aing bisa meunangkeun mah pasti nyinining teh jadi milik aing. Sakieu ge untung teu dikawin ku Aki Antri. Masih keneh bisa diakalan ku aing. Lamun ceuk Aki Antri karoh jeung hayang kabolot. Wah, cilaka jigana. Ceuk Bah Jilun ngomong sorangan. Panon melong kaburuan kur dipake ulin ku barudak ngora, ngojang jeung bujang pating rariung mata kabita. Ari Bah Jilun ngalamun kanu jauh, nyawang kanu anggang. Ras inget kana kajadian nu kaliwat dina mangsa-mangsa neangan nyinining basa leungit teh. Bah Jilun inget ka waktu harita nyinining disaembarakeun. Sing saha jalma nu bisa meunangkeun nyinining eta nu baris jadi salakina. Harita Bah Jilun menita terlengang. Hayang meunangkeun para mitra. Dibelaan beurang peuting neangan satekah polah nanonkeun nyawa bakat ku hayang hasil. Tapi buktina kalah kawiwirang jeung cilaka make jeung kungsi diudag-udag monyet segala rupa. Ari nyinining bet eueuh nu bisa meunangkeun iwati Aki Antri anu memang luhur elmuna. Ngan untung Aki Antri teu hayangeun ka daun ngora. Padahal mah sarua duda, tapi Aki Antri bisa nalipak maneh. Bisa ngukur ka kujur nimang-nimang ka awak, henteu totoro nong torogan manehna mah. Hal ieu teh matak bungah pikeun Bah Jilun mah. Lantaran manehna aya keneh harepan pikeun ngakala nyinining. Ari can aya nu bogana mah bisa keneh diheroan kitu ceuk pikir Bah Jilun. Nganu jadi panghalang teh manehna duda kolot. Matak era ngaheroanana, era ku indung bapana jeung era ku tatangga. Tapi kahayang teu beunang dipapalerekeun, beuki lila kalah kabeuki banget mun teu laksana teh matak gering nangtung ngalang-layung. Bari ngalamun kitu teh Bah Jilun teu boleh melong ka barudak. Nu keur ulin nu ahirna beuki lila beuki kabita, cita-cita geus ampir nunggul. Geus ampir nunggul teh sirungan deui para mitra. Timbul deui kahayang nu baheula. Ah, naon salah namun diakalan sakali deui. Sabab aing mah najan geus kolot ge duda moal lain wani ngahalangan. Lamun aing aya kahayang teh tangtu. Moal aya nu ngahalangan sabab najan kumaha ge aing teh kudu laksana ngahiji laki rabi jeung nyinining. Ngarengkep hirup babarengan jeung manehna.
keun larek diakalan sabab masih keneh lengo aja nama. Lamun geus aya nu boga hese mangkani si ading sarua hayangeun deui. Cek pikiran Bah Jilun. Bari tuluy ungah ka imah berug panto ditutupkeun lantaran geus beuki burit bae. Cahaya layung geus surem di pipir imah jangkrik teu daek jempe patemalan jeung sora gaang. Akhirna dur kadenge sora bedug magrib buriak barudak bubar. Lalumpatan rek kacarai kolot-kolot pating laleos kacai rek wudu. Saterus namah katajug babarengan barudak reang paru pujian bari ngadagoan imam. Dina kaayaan kitu Bah Jilun kalah ka ngajentul sorangan di tengah imah. Padahal biasa nama sok getol katajug tapi ayeuna ngadak-ngadak kedul lantaran pikirna baluweng. Balas mikiran wae nyinining malah mah harita ge pipikiranna geus kumalayang ka imah mangkurip. Nyipta-nyipta kaayaan nyinining dina wanci kitu. Pantes nate keur kitu keur kieu atawa keur kumaha boa da puguh budak parawan nu keur mejeuna. Waduh, dipikir-pikir boki kapikir, dirasa-rasa boki karasa. Aing teh moal bisa cicing lamun can laksana kawin jeung ninining mah. Sabab bareto ge kolotna mah geus pasrah moal ngahalangan mun anakna daekeun. Jadi ayeuna mah kudu neangan akal nu hade sangkan bisa nyeleuman hate ninining. Nanaon kahayangna nya? Atawa kudu neangan peret nu madi kitu sangkan manehna bogoheun ka aing. Alah, ulah kudu didagoan sadrahna. Nya bener ngan peret nu baris katempo hasil pikeun ngajiret ninining tah. Dan nu sejen malah geus katoong moal pi hasileun. Di bibita ku pi bajueun moal daekeun. Di bibita ku biwa picanya pi naon teh di bare samping moal daekeun. Yah, berat ye paksa ku aing kudu diperet ye mah. Cek hate Bah Jilun mikir nepi ka palebah dinya. Tin awahing ku pantengna kahayang hayang meunangkeun nyinining anakna mangkurip teh. Kaayaan beuki peuting di luar kacida poekna. Barudak geus jempe taya nu ngulampreng di buruan, kolot-kolot geus ngarampih lolobana mah araya ditajung. Ngadon ngobrol silih tukeran pangarti jeung nu nyaho. Silih tukeran pangalaman dina sagala rupa hal nu mangfaat. Sedengkeun Bah Jilun kalah kabeuki anteng ngalamun mikiran carana pikeun meunangkeun nyinining. Beuki lila kalah beuki buleud pikirna hayang nyoba sakali deui ngakalan nyinining bisi beunang manten ku batur. Tungtungna jung Bah Jilun nangtung tuluy dangdan jiga rek kaonangan. Baju jeung calana milih nu alus totopong neangan upang anyarna. Ngarah ka taksir meureun sanggeus kawilang tarapti kenceling init bari heheotan. Dina ciptaan geus ngalangkang beungeut nyinining kokolebatan minuhan kongkolak matana kawas nu kaedana. Bah Jilun lempang sorangan ngagandeang mapai jalan bangun tenang. Nu dijugjug imah mangkurip sabab niatna gerek ngaheroan anu geulis. Susuganan kataksir ku nyinining anu kapicangcam. Kapalang aing mah. Najan era gerek maksakeun nepungan ka imahna. Malah mun perlu mah rek wakca bala ka kolotna. Nasi nyai terek dibikeun atawa moal. Sabab ayeuna mah geus yakin taya nu boga. Ku tua kampung henteu, ku aki atri henteu, si ading henteu. Nya sugan giliran aing lah milikna. Urang cobaan we tanya ayeuna mun daekeun, isuk pageto diajak kalawe ku aing. Cek Bah Jilun bari lempang. Kepat meuni diatur padahal moal aya nu nempo. Lantaran ukur remeng-remeng bentang gengan ukur hiji-hiji nu temong, langit rada angkeum, teu pati bengras jiga sasari. Gaang jeung jangkrik masih keneh reang di sarada, nu ngaji ditajuk meuni gandeng tapi mata kaneuteun. Di kajauhan kadenge sora sapi nu disada di kanang. Sakapeung aya anjing nu ngagogog. Pantes pisan di lemur di pasisian wanci kitu teh gandeng ku anjing anu ngagogogan ucing di buruan meureun. Para mitra kaum dangu, Bah Jilun beuki diatur leumpangna. Lantaran tereh tepi ka imah mangkurip nu lalega, didinya ngajanteng heula nangtung bari ngadedengekeun nu di jero imah, tapi jempling jiga teu aya jelmaan. Ah, piraku areueuh onawan mah. Rek liar ka mana waya kieu? Paling keur ngarobrol bari barang dahar di tengah imah. Sabab biasana sok itu mangkurip jeung kula wargana mah. Keun urang intip heula ku aing. Cek Bah Jilun bari tuluy ngetayap leumpang lalaunan. Ngadeuketan ka pipir imah maksudna rek ngintip nyinining sugan keur aya di kamar. Leumpang meuni lalaunan jiga bangsat kawas ucing ngintip beurit. Akhirna tepi ka pipir imah tuluy noong tina liang leutik dina bilik. Tapi samemeh nempo naon-naon di jero imah kaburu aya nu ngadehem lalaunan. Teu jauh ti Bah Jilun puguh Bah Jilun ngajenghok para mitra. Harita hatena ngaheab panas sabab asa diganggu niatna. Kurang ajar sia.
samang gelukan kumawani ngaganggu ka aing. Mun kabang dicabok sia. Cek hate Bah Jilun bari tuluy ngareret ka tempat datangna Sora. Barang breh ka tempo anu ngajanteng nangtung deukeut tangkal gedang. Cigana teh keur melong ka Bah Jilun, rai Bah Jilun rada keung. Bulu punuk muringkak campur jeung amarah, terus manehna ngalengkah lalaunan rek ngadeuketan. Tapi bari taki-taki bisi aya sagala rupa nu kamungkinan. Sae tarek naon wayah kieu? Kalayang koloyong dodongkoan di bibir imah batur, rek bangsat ha? Ceuk nu nangtung bari nulak cangkeng. Tetela budak ngora atuh menireuwaseun Bah Jilun, tapi ngarasa tenang meusan sabab apal kana Sora eta teh ading sobatna. Ulah tarik teuing. Bah Jilun bari ngantelkeun curug kana bibir. Padahal mah ading ge teu ketempoeun, taya hartina najan meretana oge. Tapi jep ading jempe panon melong ka Bah Jilun nu ngadeuketan mending ngatayap jajantung ratu. Eta teh maneh ding? Cek Bah Jilun sanggeus tepi ka nu ngajanteng. Ngan ngomongna lalaunan dasieun kadenge ku nu boga imah. Nya kuring, ari abah keur naon kalayang-koloyong di nu poek? Batur mah katajuk jeung mah kalah ngintip ka imah batur. Nanaonan bah? Rek maok atau rek naon? Bawa rek maling nog merenya. Cek ading bari seuri leutik. Syukur deui ning ya. Panyana teh lain maneh euy. Hanas mending ngajeng hok abah teh bakat bodowas. Sok sieun aja rona babakunya mah. Manika ketegannya angan ya. Jajantung ratu jika tuntung bulan. Singkat dia euy, udah ngobrol jeung abah. Bah Jilun nyekeleungin ading. Tuluy dibawa ka nu rada anggang ti imah Mangkurip, sanggeus tepi ka hanapeun tangkal jamu. Gek diuk dina akar kapaksa ading ge nurut da panasaran. Keke bah teu ngarti kuring mah ye. Neangan naon atuh abah teh? Rek mau kenog atau rek maling meri? Cek ading ge spok deui nanya. Ulah tarik teuing ngomongna atuh. Kieu geus ading abah teh. Keur aya nu diteangan pugu susuganan aya nyinining di imah. Tapi samemeh unggang ngintip heula da hayang yakin. Da bong aja rempe wae jiga nu teu aya jelmaan. Tapi can kaburu sirik da maneh kaburu ngadehem. Tain abah rek nanya ka maneh. Naon sababna waya kieu lahalo ka dieu euy? Batur mah katajuk ari maneh kalau ngalanto ka nu poek. Cik jawab kalayan jujur. Da abah ge terang-terangan ka maneh. Ulah disumput salinung sia di ka sobat mah. Paling aku kene sobat ka abah lain. Cek Bah Jilun bisa pisan ngomongna. Leuleuy tapi teu matak nyug jeung matak teu mah. Leuleuy jeung matak nyugak atuh ading lea hatena ari ngadenge kitu mah. Padahal tadina mah geus amek ka Bah Jilun, untung teu ditampiling ge. Sabab ading keur giliran ngarona wanci kitu teh para mitra ngamimitian bijil ti imah. Oh kitu. Jadi maksud abah teh rek nganjang meureunnya ngan memeh ngindip heula. Kitu meureunnya bah? Cek ading bari seuri. Oh bener abah ge moal ngabohong. Tapi naon maksud maneh ding da sarua jeung abah rek nganjang? Lain kuring mah ngarona kaluar teh. Lantaran ayeuna giliran rona, tapi basa ngareret ka pipir imah Mangkurip. Pet aya nu katayap-katayap atuh reuwas kuring teh bisa aya bangsat. Tuluy ditanya horeng abah. Teu nyana abah geuning, ading seuri. Nah, aneh adunya. Teu nyana kumaha narek kalak aneh kumaha kalakuan abah teh. Nya aneh atuh rek nganjang-nganjang we ngintip heula, mun rek liat mah bener langsung we uluk salam teu kudu nongong heula. Nah naonan teh da teu alus. Untung kukuring teu dibaledo ku batu, cek ading bari ngacungkeun peureup. Manehna rada amek ari hate mah. Sabab geus bisa neguh kana maksud Bah Jilun nu sanyana. Pasti rek ngaharewan nyinining da kamari kungsi ngobrolkeun. Yen ngarasa handeueul ku gagalna cita-cita manehna, teu laksana mikat nyinining kalah kalapur. Ulah kitu ding euy. Kieu sanyana mah abah teh lain rek nyinining. Aya perlu ka bapana nyatana Mangkurip. Aya badami keuneuneun tatanen, peda kamari Mangkurip pasien bini, anak lauk. Ka abah. Jeung bini jaat belut keur pelakeun di balong cenah. Nya ayeuna teh rek dipugukeun ka Mangkurip, tapi kulantaran ayeuna usum katajuk, sok sieun Mangkuripna eueuh nya ditong heula. Da bisi ngaganggu kitu tah. Cek Bah Jilun teh eleh omong. Jeung deui ngarasa kaduhung geus nyabit-nyabit ngaran nyinining. Padahal eta rusiah gede hayang ulah kanyahoan ku ading salaku musuhna. Dina hal marbutkeun nyinining mah. Hayang rerencepan para mitra manehna teh. Oh gitu nya kaharti atuh ari kitu mah. Tapi bari perlu ka Mangkurip teh tangtu bari aya nu dianjing cai meureun nyabahnya. Tapi raku ah. Henteu apa mah. Temal Bah Jilun bari pepeta. Manehna embung disebutkeun kitu mah.
sok sanajan ari hatena mah nganyakeun da puguh Nyining nu jadi pokona. Abah mah sok bohong, tapi teu naon bah. Jung ada ka Nyining mah teu da moal aya nu ngahalangan ngan kuring moal bisa nganteur da keur ngarona. Sok bah, cek Ading bari tuluy nangtung. Kawas nu geus bosen ngobrol jeung Bah Jilun padahal kakarasa kedeung. Moal tulus ulin lagi ari kieu mah. Tangtu mangkurip lagi keur aya di Tajung meureun kene isukane. Ka mangkurip mah pabobeurang. Ayeuna mah rek milu ka maneh we ding pan rek ngarona lain. Bah Jilun milu nangtung teu betaheun cicing di dinya. Nah, make milu sagala ari Abah. Teu pupuguh teuing. Make rek milu ngarona sagala. Apaan Abah mah giliran malam Ahad lain. Yahu, nya milu ngobrol we atuh di gardu. Da moal matak naon-naon meureun. Malah alus we nu maturan ngarona euy sabab ngarona teh hiji kewajiban sararea. Cek Bah Jilun menikeukeun. Maksudna mah hayang aya batur ngawadul da di imah mah teu boga batur cicing. Nya kajeun atuh ari kitu mah. Yeuh atuh urang ka gardu. Dan nyalah obrolkeun jeung Abah mah loba. Aya, yeuh urang init ayeuna yeuh. Leos Ading init dituturkeun ku Bah Jilun ngajugjug ka gardu ronda. Para mitra kaum dangu, duanana laleumpang kalayan tenang ningalkeun pakarang imah mangkurip. Sajeroning leumpang teh teu aya nu cacarita ngan masing-masing hatena baceok ngomongkeun batur, malah Ading ge teu buru ngupat ka Bah Jilun. Terus tunyung kolot-kolot masih keneh beuki ka nu ngora. Teu kapok sakitu geus kungsi di udag-udag monyet teh. Menikeukeun teuing mika hayang ka Nyining atuh. Da eueuh deui awewe nu sejen. Bener mah ari geus kolot mah kudu ka kolot deui milih teh da lobarana nu beujeuhna. Keun sia dihalangan ku aing mah da aing moal mundur lah. Kitu cek hate Ading. Nu hatena sarua mika hayang keneh ka Nyining ngan hanyaka Nyining teh ayeuna mah jiga nu hare-hare ka manehna. Disaprak bebas tina cekelan siluman Arjuna, jiga nu teu malire ka lalaki kawas anu seubeuh can seubeuh ulin. Tapi Ading teu beak harepan da manehna ge geus gede kapercayaan ka mangkurip jeung Bioon. Nu tangtu bakal doaeun lamun manehna ngahiji laki rabi jeung Nyining. Tapi ayeuna mah masalahna berat ka hiji Nyining jiga nu hare-hare. Kadua boga keneh musuh nu berat nyatana Bah Jilun. Sabuat leumpang kitu teu kanyahoan ti hareup aya nu leumpang bangun rusuh. Nu katempongan kelemengna wungkul da teu pati caang. Kanyahoan soteh para mitra. Geus ampir paadu atuh reg areureun pok Ading nanya. Saya kunaon leumpang nyuruntul di ka bedul? Ish. Nah, mah kenyang ka bedul ieu mah kuring tas di Tajung. Rek balik ka imah rusuh soteh geus lapar hayang dahar. Rek ka mana jang? Cek nu ditanya jadi malik nanya panon melong ka Ading jeung Bah Jilun. Geuning mangkurip. Sigan teh saha? Kuring ka gideung ngarona mang. Haina rek nempo ka gardu bisi suwung. Bisi babaturan can datang geuning. Kawasna moal ngarona mun baturan teh ngan hadena we aya batur ye. Jawab Ading bari nunjuk ka Bah Jilun. Bah Jilun kalah ka mundur jiga nu sieun kanyahoan ku mangkurip teu hayang nemongkeun beungeut. Oh, syukur. Yung atuh rek ngarona mah sing gara tol ngarona. Gara lemur urang aman ulah aya bangsat atawa garong. Sing barisa ngajaga keamanan jeung katengtreman lemur. Mang moal bisa maturan ngobrol sabab lapar ye. Kalayan teu ngareret deui leos mangkurip mah ini. Teu kapapanjangan ngobrol di jalan para mitra. Atuh teu loba catur Ading ge tuluy leumpang deui muru ka gardu. Komo Bah Jilun mah kawas nu bunga heunaker teu ditanya ku mangkurip teh hatena rada era. Bungaheun para mitra kulantaran rada era kitu maksudna. Akhirna Ading jeung Bah Jilun terepi ka gardu. Gek dariuk dina palupuh nu karasa tiis ka ibunan. Ari lantera cadi seungeut puguh we meuni poek teu pararuguh ngan ukur katempo remeng-remeng nu ngajentul. Seungeut lanterana aduh Ading. Abah mah teu payah ari poek teh. Heuh balah. Dan nya teu paruguh poek mah. Cekes gur Ading ngahurungkeun kayu api. Tuluy dipake nyeungeut lantera berai di garduh caang. Sok waya kumaha datang batur-batur teh ding. Bah Jilun bari tuluy ngabijilkeun padudan jeung bako mole. Pelenyun udud bangun nikmat. Wah sok rada peuting da can waktuna ayeuna mah. Tenang we bah da moal kaburu ku batur. Ayeuna mah urang ngobrol we atuh. Lantaran kuring ge eueuh batur ngobrol di imah teh. Adi rek nganjang ka Nyining teu wani da taya tara aya bapana. Si magarkeun ngadeupan lincar ke. Mending di dieu ngobrol mah nya. Cek Ading daria pisan diuk sila tutug bari udud. Oh bener lah. Tapi taya aya naon atuh ka abah teh ding? Bejana rek aya obrolkeun heuna aya perlu naon atuh? Siga nu penting-penting teuing kitu. Kieu bah kuring teh sok inget we ka jaman nu geus kaliwat nu pentingna mah basa Nyining leungit nya. Pan urang teh harita geus berka ditu berka dieu.
Wah berang jeung peting taya ereuna neangan Nyinining. Malah nepi ka disaembarakeun ku indung bapana sangka Nyinining kapanggih deui. Ari ayeuna sanggeus kapanggih urang tepet ngagia curugnya. Teu ka ditu, teu ka dieu harapan, teu ka cumponan cita-cita teu laksana. Asa kumaha Abah, asa teu aya hasilna pagawean teh. Asa capek teu puguh kitu. Tak kulantaran kitu berkaditu berkadi teh hayang aya buruhna. Lain buruh mangrupa duit atau barang, ieu mah hayang laksana we nu dicita-citakeun atuh. Cek ading Daryana keur nyarita jiga nu nya mending ngageuri. Har. Nah naon cita-cita mana jadi? Bah Jilun kalah nanya, pura-pura teu ngarti. Padahal dina hatena mah geus bisa neguh yen sobatna teh teu kacumponan ka hayangna. Sakumaha nu geus kaalaman ku manehanana. Hina make nanya deui pan karasa ku Abah ge meureun. Pangna daek neangan Nyinining teh apan aya pangarahan. Nyata nami kahayang ka Nyinining nu sakitu heulah pokona mah lah. Tapi buktina we Nyinining teh teu ka ditu teu ka dieu. Padahal secara nyata mah nu meunangkeun Nyinining teh pan Aki Antri. Da teu aya si Aki mah lapur moal beunang. Taina kudu kumaha lamun geus kieu? Kuring mah hayang nanya we secara jujur ka Abah. Na aya pikir kadua leutik keneh ka Nyinining atawa henteu? Ceuk ading sabalakana. Oh, perkara eta. Syukur hari jujur mah ding. Memang usahanya nama Abah teh keur mikiran eta. Mun ngagugu nafsu mah hayang ngambek we. Tapi da teu puguh nu diambekna sabab yakin milik Abah mah goreng. Da buktina Aki Antri sakitu hadena geuning. Da cacak mun ku Aki Antri dikawin mah lapur urang teh ngege curug meureun. Tak kitu, tapi ayeuna mah aya keneh lowongan sabab Nyinining can aya nu boga secara resmi. Ngan pikeun Abah jadi mikir dua kali ding euy. Lantaran era ku tangtungan, era ku kakolotan, era ku rarasaan, jadi hartina mah Abah teh geus nama gitu. Najan hayang jeung bogo ge ukur dina bibir we. Da geuning teu daek hasil najan hayo di akalan ge. Temal Bah Jilun Daryana keur. Jadi putusanana kumaha tuh Bah? Geus teu aya harapan Abah teh. Ading bangun nyedak-nyedak tapi Bah Jilun kalah ngahuleng. Dan usahanya nama kalah beuki gede harapan. Kahayang beuki nyongsong teu beunang di halangan hate buleud pikir gili. Hayang ka Nyinining taya saatna tapi aya rek wakca balaka ka ading mah era jeung paur bisi aya naon-naon. Ih, kalau ka ngahuleng sok jawab atuh nu jujur Bah. Ah, teu hayang Abah mah. Tapi sajeroning teu hayang teh ari hate mah ngageremet wae puguh. Ngan teu bisa naon-naon. Da kaayaan batan sakieu ding. Jadi rek dikemung we dina hate keun bae lah cinta Abah ka Nyinining mah sina akaran dina hawaya. Sina bijil sirung tina jajantung, sina nyarane dina hate moal dikedalkeun ku ucap, moal dibijilkeun tina bibir. Sabab matak era ngucapkeunana. Matak risi nyebutkeunana bising teu kaharti deui, bising teu katarima pan birang. Sab jawab Bah Jilun bari ngalima. Ras inget kana nasib anu goreng bae. Ari sabab mikahayang kanu lain babad nu akhirna cita-cita hese laksana. Wah, teu puguh atuh Bah. Kitu mah saroe jeung bogoh keneh atuh. Ngan bedana era ngecapkeun wungkul. Ini mah hayang menang jawaban nu pasti nu babari dicekelna nah bogoh keneh tah henteu. Rek ngakalan Nyinining atawa moal tah ieu nu ditanyakeun ku kuring teh. Oh lamun moal maneh rek kumaha ding? Nya rek lalahan we ngalamar Nyinining da kuring mah boga keneh harapan. Teu jiga Abah nu namag. Da jauh teuing bedana ari awak kuring mah sababad keneh. Sarua lengoh jeung padangora. Tak kitu maksud kuring teh Bah? Jawab ading teu asa-asa. Malah mah satengah mapanas ka Bah Jilun. Puguh si Abah menikah kerot amak nyedak tanaga midak. Daru masa eleh para mitra ari dina umur mah. Najan lengoh ge memang jauh haskana hasil. Da umur geus tunggang gunung tapi Bah Jilun boga angkeuhan yen dunyana luhur loba harta melubak libuk teu kurang barang teu kurang naon-naon mung hanyaka nu kurang teh waktosna para mitra jeung Zeeb.